Cek cek cek. Satu satu satu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami sim kuring teh cepot. Apal kasih cepot? Nyaeta kuring anu ngaranna cepot-cepot teh euy. Dina video ieu urang rek ngabahas tentang channelna KLPN City. Nah, cenah meureun loba anu nanyakeun KLPN City teh geus teu nyieun video. Kusabab kesibukan masing-masing. Aya nu gawe ka dieu, anu gawe ka ditu. Da untuk sementara videona ditunda heula. Tapi ulah khawatir. Bakal aya video deui engke barudak nyarieun. Sebenarnya dewek teh sarua fansna KLPN City. Komo eta kanu ngaranna Mang Odon. Anu torek teh geuning nu torek, apal meureun lain ge nu torek. Tah eta teh Mang Odon. Fans kuring eta teh. Nya. Jadi gitu, ngahampura bae kasadayana. Anu salah sahiji fans termasuk Uing ge fans na urang ge nangguan we videona tacan upload ya karena kebutuhan lah untuk sementara ditunda heula gege hari tos aya video nama aya pemberitahuan gitunya. Jadi kumahanya Uing jadi sebagai rok ngomongna euy. Uing hayang iluan padahal mah jujur hayang iluan. Hayang jadi artis euy. Iluan syuting jeung artis-artis KLPN City gitunya. Ngan Uing teh diajak euy. Uing geus ngomong ka kameramen, kana sutradara, kana editing video. Cik urang teh dewek teh hayang iluan syuting. Ngan teu diarah euy, teu dipake. Belegu teh si eta editing video teh saha ngaranna nya. Padahal Uing jago euy dina aktingna jago. Sumpah demi Allah jago. Ngan kitu we si eta mah. Babasaan dewek teh beureum cenah ku beureum. Jadi teu payu. Moal aya nu daek nongton. Tanyarahueun lamun dewek teh artis. Di mamana nyaho ka dewek kabeh. Coba eta KLPN City dewek diasupkeun pasti terkenal. Coba be. Ngan kitu si eta mah. Utang mimiluan cenah sia teh. Imah khusus urang kala penunggal KLPN City. Cik dek teh atuh kumaha we atuh dewek pura mamo kabel. Pura mamo cai. Ari teu bisa jadi artis mah gitu. Naon we pokona mah nu penting mah jadi timna. Jadi kitu belah pokona mah. Sebenarnya eta budak dina nyieun video si komo eta tak video editing nya goreng nya hidung si eta hayang jadi video editing cenanya. Kagugu dek teh euy. Aduh, dibatuk-batuk dewek ngomong. Kusabab dewek teh aneh gitunya. Gitu jeung kitu bae. Ti mimiti nyampe ka awal kitu jeung kitu we teh video editing na. Padahal dewek lain kudu bisa jadi video editing.
kebel-kebel mata si eta diganti ku dewek gagah ini piduna demi Allah gagah teu apal meureun ka dewek ku dewek teh segala bisa we jadi kesimpulan nama tuh ka fans KL Pen City tong hariwang tong gelisah ja intina mah antosan we gitunya ja KL Pen City pasti nyin video deui tenang fans setia KL Pen City tenang we kayak diganti ku dewek video editing nanya situ mah teu pake situ mah mun dewek mah pokona maknyos euy maknyos cukup sakitu betis sim deweknya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hatur nuhun.